karuhun urang ngadamel teh sareng laguna bae teh nya. Muhun da henteu misalkan nyiptakeun teh notasina we ku atanapi melodina we ku lagu dina lagu klasik degung teh geuningan. Muhun da saresna mah di etan ku abdi langkung ti 100.
Sampurasun pamirtub sadayana tepang deui sareng simkuring dina Warta Jati Sunda wanci ngaguar seni tur budaya Sunda. Dina danget ieu simkuring masih disarengan ku Pak Asep nya Pak Asep Ahum anu masih keneh kreatif kangge ngadamelan gamelannya gitunya di Jawa Barat anu disalurkeun ka mana wae. Tah dina danget ieu panginten simkuring Pak Asep langsung wae nya. Tadi teh dina pintonan nambae gitunya sareng sababaraha pintonan kapengker gitu nyakseni lalaguana teh nya panginten dina generasi kiwari mah asa kirang ieu kirang familiar gitu pami saur bahasa legegna mah gitunya aya lagu Pajajaran aya Ladrak geuningannya aya oge ya Sunda Mekar mah kitu rada ieu kadewan gitu atanapi naon nah eta teh kumaha gitu da asa teu nyambung kitunya sareng eusina kumaha atanapi kumaha eta teh kitu lalaguan eta teh jenisna jenis naon gitu. Rupina kieu dina lagu Degung itu kan anu lagu disebut lagu Ageng ya. Mohon. Disebut lagu Ageng teh memang eta lagu teh sanes anyar. Sanes. Mohon. Tapi eta mah mungkin kapungkurna gitu. Mungkin turun temurun lagu-lagu ti karuhun rupina mah. Dan abdi kita terang misalkan dina lagu Pajajaran teh saha penciptana teh? Mun kalugieun ka ayeuna ge saha atuh? Mohon. Misalkan dina Palwa, dina naon teh Pajajaran Palwa terus aya Sang Bango, Ladrak Sang Bango sagelupina. Duikeun ka ayeuna ge duikeun ka ayeuna abdi teh terang saha anu nyiptakeun lagu ieu teh. Ya mungkin ieu mah kapungkurna atos aya mainten laguna gitu. Atos aya. Anu disebut lagu klasik teh. Klasikna mah mun paling kan di karuhuna tos aya rupina. Tapi janten sae pisan janten ka kupingna teh adu manisna. Antawis gitu, Waditra sareng Waditra kitunya antawis oge juru sekarna anu aya di Rampak Sekaran kitunya. Adu manisna teh geuningan katawis sae pisan gitu. Mohon kan dina lagu klasiknya anu ka terang abdi kan sareng rumpak halaguna oge sagurupina ge terus aya kan dina tembang mohon. Terus seperti lagu Pajajaran kan sagarupina rumpak halaguna sareng naonna lah gitu sagarupina ge terus dina tembangnya terus aya lah terus Ladrak Sang Bango terus naon teh kadewan sagurupi ge sareng mah terus aya rumpakana terus aya rumpakana tah ayeuna saperti upami urang ningal kitunya degung-degung kawih ka ayeuna-keun atanapi saparantosna ti eta geuningan anu misalkeun ciptaan almarhum Pak Haji Nano S. Aya judulna teh Tibelat geuningannya aya judulna teh Kalangkang atanapi sareng nu sanesna seueur deui. Eta teh upami digarap eta teh tiasa sagawayah pan kumargi kedah aya widi ti panano atanapi ti ahli warisna. Nah upami ngulik atanapi ngamekarkeun deui degung klasik sapertos Ladrak kadewan sareng sajabina eta moal aya nu ieu kumaha? Saimut abdi mah itu bebas-bebas saja lah kumaha nu ngagarap. Kumaha nu ngagarapnya. Mun mangga bade dikumahakeun ge mohon. Mohon janten teu ieu nya teu ngaganggu hak cipta. Namun ari dina lagu klasik mah rupina dukanya abdi ge upami misalkan ayeuna dirobih mah tiasa rupina mah. Mohon da memang laguna atas bakuna kitu nya. Atas matok kitu nya. Atas matok gitu. Namun upami bade dikreasikeun mungkin ditambihan kawihna atau nanti ditambihan kumaha lah gitu supados janten resep gitu barudak gitu nya. Mohon. Oh tiasa eta teh jadi moal ngaganggu. Oh iya mah Pajajaran. Asa ulah ngarobih lagu we. Ngarobih lagu kan tangtos eta mah janten kreasi nu anyar gitu nya. Mohon janten kreasi anyar. Mohon. Janten upami eta mah bebas-bebas wae pangintennya. Bebas-bebas. Mangga we anggo we mohon da. Dasar-dasar mah dina lagu Ageng upami diraoskeun mah kadang-kadang nikmat da. Mohon. Sagala rupi lagu gitu nya. Anu disebut lagu klasik gitu. Ku urang di tabeuh terus ditengetan di kumaha. Dasar mah raoskeun atuh. Mohon. Harmonis. Harmonis tah eta. Asa sumbang ngamelana. Mohon eta mah kumaha ayeuna. Tah abdi menak dina ngeunaan seni sekar gitu atanapi ngeunaan sastra rumpaka. Upami dina tembang Sunda Cianjuran pan kaugerna teh ku aturan pupuh
Mohon. Geuningan aya guru lagu, guru wilangan, padalisan watak sareng sajabihna aya 17 aturan geuninnya pupuh. Nah, tiasa oge kitu dina gamelan klasik upami misalkeun simkuring hoyong ngadamel rumpakana tapi nincak kana guru lagu guru wilangan tiasa wae. Tiasa wae mohon. Ai rumpaka mah. Mohon. Tapi kan teu ngarumih lagu kan. Mohon apaan aya tadi guru lagu guru wilangan. Banget tiasa wae mohon kalau dia. Mohon janten langkung fleksibel saras Mohon namanya. fleksibel. Da laguna terus aya. Terus aya. Tapi ngadamel rumpakana unggul. Ayo upami ngarobih lagu mah atuh pan Ngarobih nyiptakeun mah nu janten engal. benten. Nyiptakeun nu engal teh ya. Mohon. Oh kitu nya janten bebas-bebas wae ayeuna urang pan ayeuna supados kasakseni ku pamirtub sadayana. Ayeuna oge tiasa mintonkeun gamelan degung klasik. Tadinya lalaguan Sekar Ageng eta teu sawios nya. Sawios. Mohon tah kitu panginten tah lajeng oge upami dina panamian sapertosna ladrak. Eta teh memang aya korelasi atanapi raket patalina sareng rumpakana atanapi memang eta mah khusus kangge pola gitu. Henteu, si eta memang sareng rumpakana. Oh iya. Kapungkur ge painten karuhun urang ngadamel teh sareng laguna painten nya. Muhun da henteu misalkan nyiptakeun teh notasina we ku atanapi melodina we ku. Mungkin anjeunna ge ngadamel lagu teh sareng rumpakana sareng naonna. Namanya ditepakeun kana gamelan. Rupina kitu. Rupina ieu mah nya. Tapi memang aya kadewan mah ka ieu nya. Oh aya dina rumpakana teh aya kadewan. Tapi dina sangbango misalkeun tah kasulitanna teh urang-urangnya abdi minangka penikmat seni gitu. Penikmat seni milarian rumpaka sangbango teh teu aya di mana kumaha eta teh sangbango teh. Da aya oge sangbango nu Benyamin S. Mohon abdi kapungkur naon teh ngagarap gamelan degung klasik da ngawitan resep nya di tahun sabaraha kan tahun 80-an tahun 87 8 genep pintennya terus ngawitan resep. Da kapungkur waktu aya keneh pacar Medin, terus Pantis ya. Terus tokoh-tokoh seniman kapungkur Patosin Sagarupin teh. Sok jang atuh diajar sana lagu-lagu klasik dina ngabonang we ujang mah. Kapungkur teh mohon. Ta mulai resep tadinya kana lagu-lagu. Pas begitu ditabeh teh geuningan seueur. Lagu klasik degung teh geuningan. Mohon dasar-dasar mau di etang ku abi langkung ti 100. Lagu klasik teh mohon. Tah kunaon atuh anu ayeuna misalkan anu di naon teh di anu terang gitu di ya. Soalna pelatih oge ku ayeuna mah kadang-kala tidak teu menguasai ya teu sadaya menguasai lagu. Kadang-kala terus kamari weh festival degung klasik di SB Bandung. Mohon. Kadang-kala lagu Pajajaran naik anu misalkan atau lebih laguna kadang-kadang guru sok namanya Kang kumaha lagu ieu teh kumaha lagu ieu nah mohon seperti itu berarti anjeunna kirang memahami dina lagu klasik gitu. Padahal dina klasik teh seueur pisan lagu teh seueur sami sareng dina Temang oge gitu da ayeuna ge lagu degung ge teh geuning diarang dina Temang oge mohon terus mohon tah kitu mohon tah upami zaman kiwari kitu anu masih kene ngagarap eta para inohong atanapi maestro seni degung saha kinten-kintenna sapertos Pak almarhum Pak Entis, Pak Charmedi, atanapi eta teh nah generasi ayeuna saha nya atuh? Mohon aduh ayeuna mah da tiasa dietang jari sih anu ngagarap degung klasik teh mohon da geuningan kadang-kala nya rada kirang gitu nya termasuk nya ayeuna ku ayeuna akademisnya masih sok katinggal keneh kitu ku abdinya. Lagu-lagu klasik masih berbunyi di tiap kelas teh. Mohon. Bahkan dosenna oge Kang Atay, Pak Atay. Kang abdi terus ngajarkeun ieu lagu anu. Tah kitu mending ku diparake atuh lagu degung teh. Ulah terbatas wae. Hayo we lagu teh eta. Bangsa sakitu-kituna hukum. Jadi ka mahasiswana ge perbendaharaan laguna jadi kurang gitu nya. Mohon. Ayeuna mah pan nya alhamdulillah ayeuna dianggonya sagarupi lagu klasik. Satu semester teh harus menguasai 6 lagu atau gentos di semester payun tambah deui lagu klasik teh.
Ya alhamdulillah lah akhirnya terus ada ieu deui gitu karena klasik teh. Janten mahasiswa baru yang anu ayeuna Nuhun. arunyan lah ini mah gitu. Nuhun. Benten sareng abdi kapungkur. Kapungkur mah kadang-kadang dina punten ya, mempelajari lagu klasik ngan saukur di pasihan teknik nahungkul geuningan. Sok we jang laguna mah nyangan we, tah ieu teknik makol lagi kieu, teknik makol lagi kieu. Ari ayeuna mah alhamdulillah sareng laguna sagarupina dipasikeun gitu di akademis gitu. Nuhun. Tapi mung di ISBI wungkulnya. Tah duka tah nu sanesna. Tah nya janten upami kaayaan anak kitu panginten simkuring bade naros nya Pak Asep sangem teu upami seueur engke pamirtub atanapi saha wae meryogikeun pangaweruh ngeunaan degung klasik nah sangem teu ngalatih Mangga. gitu. Tiasa pisan. Sanggem pisan nuhun. Kieu maksudna masih kena aya anu aya tokoh urang, tokoh seni dina degung. Nuhun. Seperti Pandang Sukanda, Nuhun. gitu nya, Pak Aik Setiawan. Nuhun, di Tasik Pak Ik nya. Utah di Tasik nuhun. Tapi kan anjeunna ge dina klasik mah nya. Nuhun. Komo dina kreasi mah. Tapi kabungkur kantos di Sulanjana di grup anjeunna nya. Nuhun. Ngadama lagu-lagu kreasi gitu nya. Tah ayeuna pan abdi sareng Pandang oge ngagarap oge dina lagu-lagu degung klasik oge Nuhun, sami. di kancana nya. Oh, seueur pisan lah lagu anu ku abdi di apa di taluntik salena dina lagu bisa 100 geuning lagu klasik teh. Seueur pisan. Mohon. Atunya janten upami kitu mah panginten sajabiti kedah difasilitasi panginten ku carana aya nu ngalatih eta nepi ka sangeman nya panginten teu Pak Asep pungkul panginten sareng tim tadi sareng ayo. Mangga siap ti Purbalaras siap Tah, kanggo ngawulang ka mana wae. Saha wae nu meryogikeun da tim abdi ge sadayana pelatih panginten. Sadayana guru. Tah, Gitu. kahiji eta, kadua tadi abdi nguping oge nya degung klasik teh aya 100 langkungnya. 100 Seueur langkung. lagu teu kaguar geuningan lagu teh pada seueur pisan. Tah, eta teh secara tidak langsung panginten muka lawang oge kangge anu micinta sastra, Tah. kangge ngadamelan rumpakanna nya. Mangga mohon. Gitu. Sanaos misalkan kapungkurna memang dah nya seperti tadi teh bae anu ku abdi dicarioskeun. Karuhun nyiptakeun lagu klasik da teu mungkin teu sareng rumpakanna. Muhun. Mohon. Da mungkin misalkan da moal mungkin pae. Tetep Gitu. rumpakanna didamelkeun pae. Da mungkin pae teu kauningan teh da nya teu ka ieu sadayana gitu. Mohon aya dokumentasi ti Pak Charmedi contoh-contoh Pancar. rumpakan teh gini tapi memang mung sababaraha lagu degung klasik tapi nya nguping tadi mah janten regreg deui atanapi naon disebut teh itu panginten optimis. Optimis simkuring atanapi saha wae nu micinta kana sastra Sunda panginten tiasa oge ngadamelnya nincak kana guru lagu guru wilangan sang sejabina. Beres. Atau kitu mah langkung nanjeur deui nya upami Sunda gitu. Mangga biasa ai rumpaka mah kitu nya bari di asa ulah ngarusak laguna we. Ya eta mah kadang-kadang nyalira kitu nya. Ari eta mah kitu upami anu aya nu engal mah nya lagu nyalira we eta. Mohon. Ya seolah bahasa merenya. Bahasa mah mangga bae dianggo kumaha ge gitu. Tapi ulah ngarusak laguna gitu. Tah kitu leres. Duh hatur nuhun pisan janten regreg ieu teh. Janten optimis deui atuh oge pamirtub sadayana di mana wae ayana anu micinta kana seni degung atanapi kana sastrana sastra basa Sunda apantos aya urang teh geuningan tatari paranti teh nya disebutna teh ti karuhun ieu pola degung klasikna ieu guru lagu guru wilanganana nyontok tina rumpakan parantos aya atuh kangge perkembanganana tiasa wae dikembangkeun sakumaha anu potensi anu parantos dipaparinkeun ka urang sadayana ti Gusti. Tah pamirtub dina danget ieu simkuring oge bade mungkas pasamuan ieu tangtos dina pasamuan ieu teu tiasa salengkepna tapi oge tiasa dina tepangan-tepangan nu sanes urang sadayana tiasa medar langkung leleb deui. Tah sakitu pamirtub nya hatur nuhun Pak Asep kana waktosna tepang deui dina sanes waktosnya ulah kapok kade. Ulah kapoknya diangkir ku Sanggar Mekar Asih. Oge
teu hilap ngemutan kange para pamirtup sadayana kade lali pikeun like, subscribe oge salabarkeun saseueur-seueurna ieu channel YouTube supados langkung seueur deui para seniman seniwati anu langkung motekar deui dina widangna. Hatur nuhun dina danget ieu simkuring bade amit mundur, amit mungkur oge teu hilap simkuring nadasi hapunten samudaya kalepatan. Hatur nuhun sampurasun.